Hudang ti kubur tetela jalma jadi rupa-rupa teu sarua jeung asalna sakumaha ge amalna. Hiji awak ngaguruntul gulang guling awak wungkul nu kitu goreng ka batur jeung tatangga embung akur. Ari anu kaduana jeung babi taya bedana kana salat lalawara ninggalkeun bari dihaja. Tilu nu beteungna kembung eusina ku seuneu hurung kana zakat eta embung akhirna bakal kaduhung. Ari anu kaopatna geuting ngocor ti bahamna anu kitu akibatna teu jujur dina dagangna. Ari anu kalimana awak kacida bauna nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna. Ari anu kagenepna jalma gorowong beungna saksi palsu di dunyana cilaka di akhiratna. Tujuh jalma teu letahan nyerina teu katulungan kana bener teu nyaksian henteu sieun ku pangeran. Dalapan nuju jungkiran parji nabi jilna nahan kana zina dilakonan henteu sieun ku pangeran. Salapan nu banget hideung ari beteung kembung pisan eusina ku seuneu hurung harta yatim digugulung. 10 corob jeung larva nu nganyerikeun kolotna goreng ka indung bapana jaga nu bakal cilaka. 11 jalma nu sihungan ari beteung kembung pisan nu kitu sok mabok-mabokan jeung arak jadi langganan. Ari ka-12na cahya lir bulan purnama nu soleh loba amalna bager tur sae ahlakna. Judulna ieu nazoman bade ngageuing pikiran sina inget kadauhan